Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mana Mang? Alhamdulillah. Itu nggak duduk mana ya teh? Ya. Oh, Kang di mana Kang? biasa dia melarian domba ya sehingga nyain ka ieu. Ka angge ku abdi. Ke orang geroan teh bosna. Ya. Ada nu mana tuh domba tuh Kang? Nu mana ya? Nu siap kurban. Oh, anu seueur Kang. Pan pangaosna rupi-rupi. Eta mah sampun kumaha Kang wantun teh ieu pangaos domba. Ganten mah ieu. Iya pangaosna berapa? 2,5 juta. Upami nu itu tuh jamuna benten 500. What the fuck? What the fuck was that? Ya mah masih kena alit atuh Kang, masih kena ieu kana kurbanon tah upami ieu mah. Hanya sawias eta mah rugi mangga eta mah. Ari masalah artos mah gampil eta. Upami nu agung ieu ye pangawasna. Di mana Kang? Di mana? Ieu nu agung. Oh. Eta kinten-kintenna wonten sabaraha Kang eta anu agung? Wantun mah abdi teh. 2 juta ka hanap. Ya we Kang ya, sarab eta teh santen kita sae Kang. Cenah. Moe nya da abi lamun muning mah moh atuh. Abi sedikit ya, abi gaduh anak buah itu marabana ke wajas Kang. Oh iya. Ampun deui yang tinggi dia nyariosna lah paling. Ya maneh Kang, amun rek ngamaban domba sing bener ulah kawas maraban hayam. Sama otengna bos lah menjadi Gampang masalah oteng mah, si oteng kusaha tangkang atuh. Kumaha Kang? Nah, ayeuna dipasikeun sabaraha eta domba anu agung ieu. Kalau barang gawe teh bener ente mah. Salah harga domba. Aduh, rada bingung Kang abi teh. Kayak pabdi orang cek lah coba. Duh, tanya kalkulator. Bawa kalkulator tak? Waduh, bukan anak buah teh dihunggul Kang. Kamar iki aya nu daftar. Hayang ge gawe di dieu. Daftar naon Kang? Tuh, budak itu tuh. Jang gede jang. Ente arek digawe teh di dieu. Dia kan aya nu rek meuli domba aya nawar. Terus saya teh ditawarkeun teh 3 juta. Mau konting harga. Kusawa budak itu marabana teh bener. Di spesialna 2 juta, wantun 2 juta abdi. Soalnya da masih kena alit. Gawe mana dombana tuh? Itu dombana mah tuh ya kan ya. Ya. Yang hujan ya Allah dari. Enggak begitu rek ngecek domba ka gitu. Oh iya, tah dombana mah. Iya. Ampun deh. Ya sok ngobrolkeun heula di dia sakumaha. Arek nu digawe atau arek meuli? Digawe urang. Arek gawe mah paling ngaganti ieu. Ieu gaweuna bener maraban domba kawas maraban. Ya bapak urang ge Kang tukang domba. Tukang domba. Heeh. Tuker tamah lah jeung hayam. Domba hiji hayam 10 arek. Ya eta mah kumaha? Akang atau sabaraha terusna? Gaduh 2 juta akang mah. Ulah nyeun emosi saya Kang. Gampil ai masalah artos mah abdi mah. Tuh di bank usaha. Ambil teh kurang kumaha ieu beran hujanan dan cucut kos beurit. Kami abdi ge tebih teh. Amun teh ceus kana domba wios tah balong diborahkeun ku abdi. Nih Karena naon di larinya itu teh? Bos. Cek tes. Karena naon? Iya, Bos. Iya ya, aya nu prayogi domba. Ai pabdi teh kan dombana itu terang nyairah bosnya. Dombana. Oh, upami kitu mah berarti di dia teh beureun calo. Ari bos ieu mah aduh kumaha ieu teh calona seueur. Seueur bos nama bos. Alhamdulillah. Bos. Ya anu bade daftar iya ya kayak ngiling marab gitu, Bos. Kayak mah aduh.
musingkeun bos. Marabna pada hamus kumaha carana supaya domba teh montok. Bener tuh bos. Tapi kieu kelak. Nah, domba urang dijual kieu da. Emang itu jual kitu teh? Tah iya saurna bosna nah. Oh. Tapi atuh. punten bos ya kumaha teh da. Sayogi rokok bos. Dia lamun hayang ngarokok mah ngomong. Pak. Punten da sampe kieu ka Ngomong hayang rokok gitu. Ai abdi mah nya kieu lah. Kurang kumaha kitu nya abdi berusaha supaya dipercaya ku bapak gitu. Nah, sekurang mah iya percaya yen marab domba teh kudu bener-bener ulah sampai ka domba tinggal Pak. Tadi apa? Punten. Oh, Pak, punten domba sampai ka karungin kieu. Mohon. Salesna mah marab domba teh kumaha carana supaya domba segede muning. Mana pemikiran aku mah gede munding kok domba ieu teh. Ai maksud abdi mah Pak, si kumaha carana domba segede muning teh aya hakaneun wawalkeun ka domba. Aya nini lewat wawalkeun kanu nini kumaha carana Pak perkawis Bapak. Pendapat Bapak, pandangan Bapak upami si domba gitu dibukukan supaya langkung. Oh, mang ini saya kitu eta muning. Nya tuh kan Pak. Batur kumaha dapatna? Yen domba teh kudu jadi segede muning. Tapi heueuh nya euy. Aya kitu mah. Iya, nya teh Pak. Kumaha di dinya mah. Mohon. Benah euy jadi pandang mah jadi teh. Punten. Eta di dinya ngarokok wae eta kanu gawe teh bener. Saya kanu ngarokok puki eta. Rokok geus dak sakit. Janten mah meuli domba teh. Nya eta bade diicah moal masih dombana. Tapi kira-kira wani teu hargana. Pangawasna sabaraha abdi mah tadi pan hoyongna 3 juta saur ieu. 3 juta nya. Ku abdi ditawar 2 juta. 2 juta. Nya. Ulah 2 juta teuing. Kayak kalah ya. Kumaha lamun 5 juta? 5 juta. Heeh. Iya jadi siap. Iya, Iya. Iya. Oteng bos. Punten. Bari ngopi atuh. 5 juta nya. 5 juta jantan. Malu Pak. Eta jam stres. Eta nu disebut muning teh. Pantesan Tah, atuh. kitu aya Kang aya nama Akang geus wantun 5 juta. Nya. Dia 5 juta bayar kontan 5 juta. Sisana tahun hareup. Nya tuh da domba nage hiji mah nya 5 juta. Abdi tawar 2 juta. Jadi bapaknya artos itu. Henteu. Astagfirullahaladzim. Mah jadi oteng teh. Barurung eta. Bener kan? Bener. Jangan kemana tuh? Bolak-balik kita tadi. Ieu nu teu aya Nah, itu aya domba ti canak dan kecil labu di peser. Aduh, sedih gitu atuh. Aing geus kitu mah. Kunaon atuh Kang? Ieu teh jantan domba teh. Wah, gitu mah tuh bener atuh pada calana kumaha teh. Daripada aing bisnis kuning domba teh jadi mending rek ayam ini. Mangga Kang ngelajengkeun.